Seueur nami-nami lembur anu sami di tiap wewengkon. Nah, mun urang teh kirang terangnya asal muasal ayeuna we di kota Tasik lah hala di kota Tasik. Di kota Tasik aya 10 kecamatan ye. Aya Mangkubumi. Tah kunaon make di ngaranna Mangkubumi? Nah, di dinya teh aya Raja Mangku Alam. Atanapi memang di dinya aya gempa bumi, kan teu apal. Abah urang Mangkubumi. Teras majang deui ka belah Kaler, Bungur Sari, kecamatan anu anyar ye nya di kota Tasik. Bungur Sari. Nah, make disebut Bungur Sari. Nah, di dinya teh aya tangkal bungur. Nah, di dinya teh aya wanoja nu namina Neng Sari anu geulis ka wanti-wanti endah taya bandinganana lir ibarat bidadari turun ti na angkot. Duka kan kirang terang tah gitu. Nah, kayak di gua lah kunaon kesebang Bungur Sari. Ini yang ngan kapaliwatana saalir. Ini yang kami aduh abah ge teh acan udah ya. Kunaon make disebat ini yang. Nah, kawitna aya orang India calik di dieu gitu nya. Atanapi orang Indian calik di dieu kan kirang terang. Atanapi memang aya ngahiang tah kumaha tah acan terang. Terus majang deui enak ka tengah ka Cipedes. Pedas teh lada meureunannya lamun mah Sunda mah. Nah, aya tukang cengek, nah aya kebon cabe gitu asalna teh di lembur Cipedes teh. Atapi aya tangkal pedas eta anu hese bubu. Atanapi kunaon gitu tah. Terus majodi ka Tawang. Aya temang tata uang teh punya uang. Kan teu apa? Duka ti mana tah eta namina Tawang teh. Nah, majang deui ka belah wetan Ciberem aya. Teras ka Taman Sari aya taman. Wah, ieu mah nya di belah kulon jeung di belah wetan aya sarian dia Taman Sari. Aya taman di mana taman eta teh aya Neng Sari. Kan urang teu apa? Asal muasalna ngaran Taman Sari. Teras di Ciberem atus Purbaratu. Tuh aya ratu sagalanya Gusti nu Agung. Nah, eta kecamatan-kecamatan teh acan lembur-lembur anu alitna.